para rusing lah pada ayeuna tanya hari proklamasi kudu nama ayeuna teh loba perlombaan keur mah urang para rusing wae di imam anu eueun nu ngajak keur loba kabutuhan di imam sugan we aya milu perlombaan urang teh juara kahiji menang TV, juara kedua menang aduh beureun pantasna lamun milu per ieu mah perlombaan mah urang menang loba hadiah meureun jeung ka imah teh bisa cukupan lah paker pamajikan paker keluarga gitu. Waalaikumsalam. Nuju naon, Mang? Neng ya mau obet ceker para rusing neng. Naon, Mang? Ya pusing nama pan obet pantas jadu keluarga neng. Di bumi teh mau obet teh nya di sabatana abdi teh kepala keluarga, tapi di bumi teh neng teu gaduh naon-naon, teu gaduh termos-termos acan. Hoyong tuh hadiah. Aya neng bener. Di mana neng? Di SMK Ansaruna. Oh di ditu. 17-an. Oh. Ari ngiring moal. Nya atuh pugu eta pugu abdi teh neng jawana mah lamun pantasna kitu namanya lamun abdi kenging tina perlombaan ieu di sakola naon tadi teh neng? SMK Ansaruna. Duh di SMK na Saruna. Nya. Aduh jigana abdi lamun kenging aya nya full TV, cuci. Tuh, lo bakene duit ge aya, Mang. Aya nya. Aduh bener yakin. Bener neng. Aduh yakin. Aduh bener-bener bager ya neng imannya. Mudah-mudahan we neng yakin kenging nya neng. Gawe kemana-mana hese si Obet ajakan gawe tuh balik mendorong ombak apa kata gawe apa kali banor mau seperti menghirup abdi pan enak gitu neng aduh bager nengnya sebenarnya nengnya tapi lamun kayak kenapa nengnya dia jualan tutut ada sapu lambet tapi jadi salah tutut nah 2 tahun ayo kurang tadi aja yuk acara 17-an acara tahun 17-an hari proklamasi ayeuna ye aya perlombaan di perlombaannya neng nya di sakola naon tah hadiahna loba eta abdi diwawas aduh modal kawin ya ayo mudah-mudahan we urangnya neng nya depan di dia imah ayo bet ayo di perlombaan bukan we ayo jauh sana neng masih dicatet. Neng entos terang alamatan mah. Entos. Oh beli ai neng mah asli meurenya. Terangnya. Apa teh neng itu? Sabar atuh, Mang. Iya, dah ieu dah ada deket ieu. Kada neng imah oh terangnya neng si kaman. Macam aya gantung kuruku. Aya kalung balap gitu. Neng. Ayo, Mang. Kita daftar tuh. Oh di dia aya. Aya, ayo. Bener aya neng. Acung, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh no. Im. Kan pe lamun mun aku katunana keserahan urang kawin. Oh, yang karena ada mirip gitu Pak, ngirim perlombaan di dia teh gitu. Tapi oke, kami wae Pak, abi kan gaduh keluarga di bumi. Cuma keluarga abi teh anu sapu capala keluarga teh meureun kada cukupnya Paknya. Di abi teh Pak rumah tangga teh teu gaduh termos, teu gaduh gentong, nguping masih ada di sakola kita aya perlombaan. Juga abi ngiring itu kenging lumayan kanggo iyalah memenuhi rumah tangga gitu Pak. Nengnya ya ada ge Pak di kataku neng ieu Aduh, iya Bapak anu mana nya? Lina. Ya panitia kapan dia atuh. Udah gitu, Mang. Cekengin juga na di nyanengnya. Di situ didaftar. Oh, jangan. Nyaneng cekengin kitu nyaneng. Tahu pada ngiring lomba naon ya? Ya, abdi mah sakumaha dipasihan ku bapana we lah. Ya, lomba ngangkat gentong hayu, Pak abdi mah muhun. Wae lah, siap we. Ngangkat abdi ku abdi. Ayo. Kode nih. Iya, ayo urang mah sakumaha tugas ti panitia, cek panitia berem. Ya ayo tuh, daftar Pak. Nah, sok. Lomba berikutnya Hadiah mah.
Abdi Lomba apa naik ini? pada daftar. Makan, tulis namina. Hah? Oh, Makan namina tepung tulis. ya, makan tepung ya. Ya, abdi namina memang obet sanes sanes namina tulis sanes. Abdi namina Mang Obet nang. Itu. Oh, Obet. Ya, Mang Obet. Lombana yang naon? Ya, abdi mah sok mah di pasihan wae nang. Gitu. Bang, sok daftar lah. Aceng Gonzales. Mana mah nyeureut Lomba mah. naon? Nah, lomba dahar di warteg ke bios, Bu. Nih, mana mah. Ini di warteg mah moal menang si Cucu. Mau menang, menangna anu kitu mah karena kengingna jengkol, peuteuy, aya di warteg, aya di mana teh nya kenging TV, kene kulkas, motor. Nyayu nadela, Bu. Penting mah orang menangnya bisa kawin. Ya nya tetep kawin. Masa eleku anu ku bawa pembinanya, Pak. Punten ya, Pak. Pak, punten. Atas saya, parantos. Panitia subur pisannya. Pasti bahagia. Iya mah. Dia mah menolak corona. Tidak ada. Mata tubuhnya enggak sehat ya Pak. Corona ditolak tukang beas-beak. Aduh. Baiklah, untuk perlombaan kali ini kita akan menyaksikan pertarungan final lomba balap karung antara siswa Ansaruna melawan artis Pijar Channel. Kita persembahkan peserta pertama Kurniasi. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya kita akan melihat peserta kedua dengan jangkung kurus tipis dan cantik jelita tiada tara. Siapa lagi? Pika. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Dan inilah peserta ketiga, si ganteng kalem. Ya, kita mengenalnya dengan Aceng Gonzales. Bersambut yang meriah. Ini peserta yang ketiga, Aceng Gonzales, dengan persiapan 7 hari 7 malam. Didinya karena didinya. Wah, luar biasa Aceng Gonzales ini. Sudah mempersiapkan 7 hari 7 malam. Dan inilah peserta yang kita nantikan. Iya, kita sudah mengenalnya dunia akhirat. Siapa lagi kalau bukan Mang Obet? Luar biasa sambutan meriahnya. Iya, Mang Obet sudah melakukan persiapannya tapak di Gunung Lawu selama 40 hari. Apa yang terjadi? Ya, kita akan melihat keempat peserta ini bertanding merebutkan juara pertama. Ya, selanjutnya apakah panitia sudah siap? Panitia siap? Ya, mulai dari hitungan pertama 3 mulai. Silakan untuk mempersiapkan diri. Siap, peserta siapkan. Eta Aceng ulah digulung-gulung gitu sama mana? Kumaha untuk pakai celana eta? Nah, kumaha sih, siap Ceng, siap. Geus aduh gagaron ya, siap. 1, 2, 3, mulai. Karungnya lain di bawah karungnya. Iya masih, ayo Aceh, iya Pika terus selesai. Apa yang terjadi? No. Bagaimana ini? Dua dipakainya dua ya. Aduh, nampaknya harus diulang lagi, sekali lagi. Diulang lagi. Pakai dua ya. Aduh, eta nang di mana aturan gitu teh atuh? Asup apa dua? Siap? Sok siap ya. Batasnya
batasnya ini balik lagi ya, batasnya ya. Nah, batasnya dipersempit, ini balik lagi ya. 1, 2, 3. Iya, iya. Tadi asup 2 sukuna ngelewatan karung ya ngelewatan salah kene wae. Eta teh asup loh. Eta mah asupna. Oh iya. Capek. Lain ari suku tadi cenah asup kabeh sukuna 2 ka hareup. Nurutan salah keneh wae. Ya, dan pemenangnya kita beri tepuk yang meriah kepada Pika. Juara pertama Pika. Juara pertama lomba balap karung Pika. Tadi teh bejaan asup ka jero karung ieu gitu. Ini tuh menang kawin deui ya, teu menang hadiah. Ada mau daekeun awena oge benerin jual gitu. No. Ayo balik ka geus ya. Urang neangan gawe deui. Neangan hadiah eueuh. Saking nikmatna padahal lamun menang lumayan hadiahna aya TV. Coba aya kulkas berwarna. Kebalik. Ayo tuh berwarna naon coy. Ya aya TV 4 panto lumayan kan. Lebih gedena kan nyokotna hadiahna buaya di belanakan. Oh jaga-jaga bae karungan teh tuh. Balik ke Ayo, lain urang nyaho udah pinter si Neng eta mah geus saeko jeung panitiana. Yang geus balik deui yuk. Balik dah. Balik, Mak, balik. Mau, ayo guys balik. Jadi mun aya perlombaan deh Neng. Kumaha? Oh, ayo. Iya, ayo balik itu balik tuh. Fokus ya. Ya, urang mah tadi teh Suganta menang gitu, menang izin gitu. Lumayan kan, pan ayeuna hari program. Ai sabarana tanggal 17 Agustus tanggal 11 sih. 17 Agustus ya tanggal 18 coy. Ayo, Bro. Ngapa? Ai kaping 17 Agustus tanggal seberapa? 17 Agustus Kenapa? Tanggal 17 tanggal seberapa? Apaan biasanya tanggal 18 pawe pembangunan. Kalah itu mana pimpinna. Ceng. Ieu teh makhluk Allah sarua wae. Aku sarua. Nya. Pak, punten Pak. Sengaja. Ya ulah sok koyok batur sakieu badag teh mesti dipoyok keneh wae mana mah. Bos. Nih. Ayo ketua yayasan Pak. Punten Pak. Punten Pak minta rokok. Sekalian Pak ayo ketua yayasan. Ulah sok kitu ngerakeun ih. Terus mana mama keur mah beungeutna goreng pisan kata-katana. Yang kurang aja penting hatinya pink coy. Nya pituna tapi udah kudu harga diri atuh. Kalah harga diri berapa? Punten Pak. Alun da ieu pada Indo sih Pak, nu ieu mah domba mun dipaehan. Oh iya. Social distance ngacing. Balik. Naon? Ngacing. Mau balik kan Pak? Tahu masih nenggolis. Ieu mah ngaos nenggolis kayak gitu. Buru aya neng mah eueuh nu kasep pabeoge geulis. Belaon. Aduh. Belaon. Jangan lupa subscribe and like Pija channel. 1, 2, 3, siap. Iya. Wah, iya.